Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang deui hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ngaosan kajian kitab Uspuriyah bab kedua nerangkeun hadis kaduanya. Hadis kedua tina kitab Uspur. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala. Ieu hadis katampi sumping di Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala nyarios anjeunna qala tos nganyarios saha Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al fajiru jalmi anu fajir anu lacut anu seueur dosa seueur midamel maksiat arroji tapi nu ngarep-ngarep ieu jalmi nu lacut teh rahmatallah kana rahmat Allah taala sanaos anjeunna ahli maksiat sok midamel maksiat tapi anjeunna gaduh harapan pangarep-ngarep kana kengingna rahmat ti Gusti Allah. Aqrabu eta langkung caket ilallahi ta'ala ka Gusti Allah. Minal abidil mukniti tinimbang ahli ibadah nu sok resep megatkeun kana rahmat Allah. Ieu hadis teh ngamaknaan sanaos hiji jalma hirupna pinuh ku dosa, hirupna loba nyieun maksiat, tapi nalikana hatena aya harapan mugi Allah maparing rahmat, mugi Allah ngauwihkeun dirina nu tadina lacut jadi bener, mungguh Allah mah langkung deukeut ka Gusti Allah tinimbang jalmi ahli ibadah. Tapi eta jalma teh sok resep megatkeun kana rahmat Allah. Hartosna ieu jalma nu ibadah teh sok resep ngaponis nyalahkeun sareng ngahilangkeun kana harapan jalma anu seueur dosa. Ieu hartosna urang teh kedah yakin sareng percaya sanaos urang pinuh ku dosa lumokot ku maksiat. Tapi tetep nalika urang aya harapan insaf wihdi ka Gusti Allah ternyata rahmat Allah teh langkung ageng tinimbang murkana Gusti Allah. Ieu ge peringatan ka jalma-jalma nu ahli ibadah ulah sok ngarasa diri ahli ibadah terus ngarasa alus tinimbang jalmi-jalmi nu ahli maksiat. Hingga karena ku kasombonganana sok kaluar ucapan ti ahli ibadah ieu ucapan yang jalma ahli maksiat mah cenah moal dihampura dosana bakal diasupkeun ka neraka pokona mah ngaponis weh ka batur ngajastis ka batur teh moal salamet gara-gara eta jalma sok milampah dosa. Kedah uninga urang sadayana sesungguhnya hidayah rahmat Allah teh eta mutlak milik Allah. Meureun nu disangka ku urang jahat teh ujung-ujungna anjeunna husnul khotimah. Tapi terkadang lamun urang hilap ngarasa diri pangalusna ibadah ujung-ujungna bilih sok jadi suul khotimah. Nauzubillahi min dalik. Hartosna Allah marentah ka urang sadayana kedah tawadhu sanaos ahli ibadah ulah sok ngaku diri pangbenerna. Margina setiap orang selama nyawana masih ayana genggaman tina leherna masih kene hirup eta jalma teh masih kene dipaparin kesempatan ku Gusti Allah supados langkung caket seueur ibadah taat ka Gusti Allah tur tiasa nebihan larangan Gusti Allah. Qala ngadaud Ibnu Mas'ud akhbarna kami geus narima kabar
An Zaid bin Aslam ti katampi di sahabat Zaid bin Aslam. An Umar ieu Zaid tampi di Sayyidina Umar. Anna rajulan sanyana hiji lalaki kana aya eta lalaki teh kacaritakeun eta lalaki teh pi umamil madiyati ti pirang-pirang golongan atanapi umat anu hirup geus kaliwat umat baheula maksudna mah. Ya jatahidu ya jalma teh sungguh-sungguh ya agak jalma teh bil ibadati tina ibadahna bener-bener fokus na ibadahna teh wa yusaddidu malahan mah ngabangetkeun ngawajibkeun eta jalma teh ala nafsihi kadirina supaya naikkeun tingkat ibadah tapi hanjakal wayak nutun nasa mir rahmatillah tapi ieu jalma teh sok resep megatkeun atawa nyieun kecil hati batur sok megatkeun ka batur teh kana kanyaah Allah anu maha luas. Suma mata saterusna maut ya rajul teh nu ahli ibadah tapi sok resep megatkeun kana rahmat Allah nalika dicengkatkeun deui teh eta jalma teh nu maot nu ahli ibadah tapi sok megatkeun kana rahmat Allah teh ya Rabbi mali indaka Gusti abdi sadayana naon perkara li kanggo abdi bagian kusabab abdi teh ibadah ka anjeun husu ibadah fokus ka anjeun indaka ti Gusti naon bagian abdi ti Gusti faqala Allah ngawalar annaru ari bagian anjeun mah eta neraka cenah. Nyaruwas atuh ieu si rajul teh si lalaki teh ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi Gusti kan abdi teh baheula teh ahli ibadah ka anjeun fa aina atuh ka mana ibadati ibadah abdi wajtihadi jeung istihad abdi sungguh-sungguh abdi ka anjeun faqala maka diwalar ku Gusti Allah innaka kunta taqnutun nas mir rahmati rajul ingat ku anjeun sanyana anjeun teh baheula nalika hirup sok taqnutun nas megatkeun kana ka manusia mir rahmati tina rahmat kami nalika anjeun pi dunya aya di dunya fa ana maka kaula ayeuna aqnutuka bakal megatkeun ka anjeun al yauma dina ieu poe mir rahmati tina kanyaah atau rahmat kami tuh itu balasanana ti Gusti Allah ka jalma-jalma nu sok ngecilkeun hate ka batur. Allah mah maha ghafur sanajan loba dosa Allah mah sifatna maha ghafur maha pangampura. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu parantos diriwayatkeun katampi di Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu alam bimuradi kelajengkeun ya hadis kadua bagian kadua dina waktos anu sanes. Mudah-mudahan manfaat sakali deui hayu urang tetep berharap kana rahmat Allah sisa hidup nu aya manfaatkeun supaya urang tiasa uih deui tiasa taat tiasa ngadeuheus ka Gusti Allah langkung utami. Barakallahu li wa lakum.